Atur nuhun Barian Sunda masih di acara ngawangkong jeung simkuring masih sareng Kang Atep. Kang Atep di Pontianak di Kalimantan Barat. Kang Atep masih kene aya Kang Atep? Ya, siap. Alhamdulillah, aya kene Kang. Alhamdulillah. Ya siap Kang Atep. Di walang pangitannya tadi aya sabaraha jalmi masyarakat tetapi wargi urang khususnya di Sunda pentennya nu aya di Pontianak di Kalimantan Barat anu sami-sami merantau margi kan lumayan tebinya di Sunda di Pulau Jawa ke Kalimantan Barat kan. Enggak. Dan kalau pami jumlah orang Sunda di Jawa Barat menurut statistik di angka nanti penduduk Kalimantan Barat secara keseluruhan kan 5 juta lebih. Dan orang Sunda yang ada di Jawa Barat secara statistik aya 3%, berarti sekitar 150.000. Walau itu belum jadi seluruhnya masuk ke keanggotaan Paguyuban Sunda S4. Karena tiap kabupaten kota gaduh Paguyuban Sunda masing-masing. Jika di Kabupaten Nuhiji namanya Paguyuban Sunda Kabupaten Sago. Terus Cili Asi Paguyuban Sunda Kabupaten Melawi. Sadayana hampir setiap kabupaten kota gaduh Paguyuban Sunda. Nah Paguyuban Sunda iya aya dina naungan Paguyuban Sunda S4. Seperti gitu kan. Oh jantan aya sabaraha hiji paguyuban ya jantan paguyuban akang namina paguyuban Sunda S4. S4 teh naon Kang? Punten diuningakeun. Jadi S4 merupakan induk paguyuban Sunda secara keseluruhan di Kalimantan Barat, di induk nanti ku S4. S4 itu Simpai, Sewe, Siwi, Siliwangi. Jadi eta S4 jadi paguyuban Sunda anu aya di Kalimantan Barat anu menaungi paguyuban Sunda di kabupaten kota. Jadi namanya Simpai, Sewe, Siwi, Siliwangi. Coba akan ulang itu satu. Paguyuban Sunda S4 Simpai Sewe Siwi Siliwangi. Kalau saya Kang ya. Kan abi terang gitu hartosna naon eta teh Simpai Sewe Siwi Siliwangi. Hartosna maksudna kumaha Kang? Dan kalau secara umum dan secara terapiah S4 itu kanu paguyuban Sunda. Jadi paguyuban Simpai Sewe Siliwangi. Simpai itu merupakan ikatan Kak. Ikatan pabengkeut paguyuban Sunda anu aya di Kalimantan Barat dibengkeut ku Simpai. Sewe Siwi itu keturunan Sunda. Jadi Sewe Siwi itu keturunan Sunda anu ngarantau di Jawa Barat, anu ngarantau ke Kalimantan Barat dibengkeut ku Simpai Sewe Siwi. Siliwangi nyaeta suatu bentuk kerajaan Sunda anu kapungkur anu dirajaan ku Baginda Raja Prabu Siliwangi. Jadi orang Sunda di Kalimantan Barat dibengkeut ku hiji paguyuban di mana orang Sunda ieu nyaeta keturunan Prabu Siliwangi Raja urang kapungkur. Janten eta lah jantenna paguyuban Sundana Simpai Sewe Siwi Siliwangi. Kirang langkung gitu. Jantan Simpai teh ikatnya pangikat dahnya rasa siwi teh jantan urang manaonnya generasi atau keturunan Sunda lahnya orang-orang Sunda teras Siliwangi mohon generasinya pengen teras Siliwangi kerajaan memang kerajaan paling ageng di Jawa Barat kerajaan Sunda lah teras luar biasa saya pisan Kang ieu makna dalam pisan ya S4 Simpai Sewe Siwi Siliwangi kena diapalkeun terasa deh nya Kang Atep ieu kapan terbentukna Kang kapan terbentukna sareng kumaha ieu sejarah bisa sampai terbentuk berarti kan ieu mangrupikeun paguyuban anu lebetna memang beberapa paguyuban alit terus digabung lebet karena paguyuban Sunda S4 terus ieu aya sabaraha anggota sadayana Kang pami di totalkeun dijumlahkeun atuh sadayana orang Sunda nu aya di Kalimantan Barat lebet paguyuban ieu oge nya.
Janten intina S4 itu terbentuk di tahun 1958. Matangnya tos 62 tahun. Namanya kemarin diacarakan bilang kala S4 melalui webinar. Jadi tahun 59 bahkan bentuknya teh salah satu gubernur Kalimantan Barat kulantaran anjeunna oge ti Jawa Barat di tahun 1959. Nah, regenerasi ada beberapa kali kepemimpinan, terus kantos pakem. Nah, di tahun 2018 terus aya deui pemilihan ketua enggal. Nah, ketua umum nate, ketua ageng nate dipimpin oleh Dr. Dede Suratman. Nah, itu membawahi ketua pemuda, terus anu sanes-sanesna, termasuk simkuring, termasuk para piking-piking, termasuk piking Kopiko, piking Pontianak, piking di bawah S4. Kalau para piking mah salah seorang Sunda, sadayana anu resep ka Persib salah seorang Sunda di dia, bahkan seueur orang Dayak, orang keturunan mana di dia, sebenarnya justru ngadukung ke Persib Bandung. Nah, kalau secara jumlah anggota kan, ini 150.000 orang anu secara statistik di di Kalimantan Barat, anu secara statistik 150.000, anu termasuk ke keanggotaan setiap paguyuban Sunda kabupaten kota paling nembe satengahna ti angka jumlah eta. Tapi lumayan tos terus kabentuk, bahkan terus aya sabaraha kegiatan anu renina unggal sasi aya kegiatan setiap paguyuban Sunda anu aya di kabupaten kota anu janten kan gaduh grup WA, jadi tiasa katinggal kurang nu di pusat di dia di Kalimantan Barat gitu. Bahkan di nu acara Milangkala kamari, webinar kamari kan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Pangdam 12 Tanjung Pura, karasan orang Sunda Pangdamna, terus Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, karasan orang Sunda, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Baratna, teras Kapolda, karasan Wakapolda nage orang Sunda, janten ada meriah gitu kan, janten ada meriah. Teras di Gubernur Kalimantan Barat, karasan salah seorang Sunda, itu mau Gubernurna Kalimantan Barat, sekarang Ketua Paguyuban Pasundan secara nasional, Pak Profesor Didi. Nah, gitu kan. Iya, siap. Hebat Kang, ternyata paguyuban Sunda S4 ya emang tes naonnya istilahna tos diakui secara keabsahanan dan Porkopim dan setempat oke terus mengakui pisan ya itu memang sejarah margi ya di tahun 1850-an ya terus berdiri luar biasa. Kang Atep tong wakak kamar benernya. Abdi kayak bade ngobrol deui sareng Kang Atep siap. di segmen katilu nya. Pemirsa Baraya Sunda ulah wakak ka mana tetap di Abdi bade pasian kuring bade tepang di acara segmen berikutnya tetap di acara Ngawakong di RCTI Jawa Barat.